Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng mangkince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana dipedar icarios simkuring nganhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya. Hatur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kasehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Masih nyarioskeun pipi sahan bagian ka-5-nya ieu karya Mang Nyalira sanaos basajan oge mudah-mudahan wae janten hiburan. Kumaha lajengna ieu carios mangga urang kawitan. Emut abi ge mama emut pisan kana pipi wuruk mama teh manawi muhun abdi estu sadrah sumerah mama. Syukur nyai syukur mung geus ulah dicaritakeun deui nyai nya geus kajudi ku mama oge saperti nu ku nyai dicarioskeun dina surat. Mama jeung emak ngarti yeuh yen soal teu sadrah atawa lantaran duriat nu jadi berat pasti pikeun nyai. Tapi yeuh nyai nya soal anak kaharti ku mama ge kaharti jeung lain kaharti wungkul karasa ku mama ge. Tapi anak mama mah pasti jembar keun bae nya. Urang titipkeun kanu kawasa kanu maha kawasa mantena mah nyai langkung tingali nya najan jauh ari tatali batin mah ieu moal bisa dipisahkeun antara indung jeung anak moal aya laasna nyai. Saleuheung ari jeung bapa mah ieu sok rajeun regang ge pasti kuanggang nyai. Ari jeung indung mah ieu mayeng nganteng nyai. Jeung ari paribasa eueuh naon ngaranna teh nyai? Eueuh yeuna budak naon ngaranna teh duh poho deui. Nya salaki mah bisa wae ieu pisah. Nah ari budak mah moal bisa dipisahkeun nyai. Kitu ceuk mama dina tungtungan kalimah. Beuki anca mama sasauran malah semu rada pegat-pegat. Keur mah euker ku eusina wungkul kuring geus ngaleketei. Ieu deui diembohan ku swanten mama nu semu serak. Dewasa kuring tagen ngabandungna dadak karasa arek beulah cahaya lampu. Mimiti remeng-remeng katenjo rarasaan jadi puyar teu waratra caangna. Nya antukna teu kuat nahan cimata sanajan sakumaha dipereketkeunana. Antukna kuring nyuuh ka lahunan bikiah brah deui. Bendungan cimata bedah sajongjongnan sawatara kadenge deui kuring sasaurang. Pek bae nyai mending cerikeun wae nya. Cerikeun henteu pamali cerik wungkul mah atuh. Sabab henteu salawasna cimata panganteur kana aral subaha nyai.
balik kanan ditahan ye bisi gering nyai teh. Hanya bener nyai halihaneun ayeuna teh eta ku ikhlasna maneh balik sorangan kadua budak deui kuduna maneh teh sing nyaho yen si nyai teh ye kasabaluweung bener mah najan teu ku sorangan oge atuh aya nu nganter-nganterkeun atunya ka dieu teh. Nah, meniteng teuing teuing geuningan kumahanya mun kumaha onam di jalan. Oh, aya benerna eta ge, aya benerna. Da bade toge kapan mentana ka dieu sorangan. Meureun mulangkeunana pantesna kudu sorangan lain kitu mak. Ulah siga kana gembolan teuing atuh ka awewe teh. Aya wae lalaki teh. Nah, lalaki teh model naon kitu teh? Hari wangsul sorangan mah wa kahoyong abdi margi ieu teh ngadadak pisan. Margi bapana si Ujang melangeun mung teu tiasa cenah ari mios ngadadak mah. Margi nuju sesah kenging parlop ti kantorna wa. Sanes kitu maksudna teh. Geus atulah, geus. Ulah sok dipaparanjangkeun deui soal eta mah. Geus sing sabar nyai ye. Kapan nyai geus salamet ayeuna mah datang ka dieu nya. Taya halangan harungan. Jeung nya kapan henteu gampang ari menta perlop ka kantong mah. Tuh kamari Ki Uci oge can menang keneh bae ieu teh perlopna. Pan komo ieu kapan cenah ngadadak balikna teh tadi nyai. Nya kitu wa saenggeus tamat nepi ka dinya ngajadikeun bahan paguneman. Kitu mah mama disalenggorkeun kana obrolan sejen kituna kana anak domba kana balong nu dilandeuh nganyar dibedahkeun teh. Nya akhirna nepi ka brakna ngariung dalahar kuring soal kuring geus tadi sabit deui harita jam geus disada 2 kali panon poe teu daek bae peureum asa taya pitunduheun panon teh geus 2 kali emma lebet kapangkeng unggal lebet kuring pepeureman wae sieun katingalieun yen kuring nyileuk kene. Tapi taksiran ku emak kauningaeun kuring teh saanyana teu sare buktina basa katilu kali anjeunna kapangkeng tuluy calik gigireun kuring gap kana pananganna kana sirah. Sarekeun atuh nyai ieu sarekeun bisi geuring maneh teh anggur mah babacaan ka ditu ngalah jadi ganggu ku pikiran nu lain-lain isukan mah ulang ka pasarnya jeung emak si Umin tuh anak tukang daging sapuguh-puguh sok nanyakeun ka nyai pajarkeun teh sok gogok-gokeun cenah ka nyai unggal emak ka pasar salakali liwat maneh teh sok nanyakeun batur sakola nyai ye mojona madhari deui anu hayang panggil teh deui nyai. Allahu Robbi asa jadi budak lembut deui abi teh asa pohara leutikna kuring teh geuning digedekeun ku emak kitunya karasa tina suanteuna emak boh tina pangandanganna anu nyasar ngaliksik kana sirah kuring. Duh kaheman emak teh ka kuring asa dina pangempian
asa sarua jeung kecap-kecap kuring kasih ujang mun keur manehna ngaraneuh tanya na arek panggih deui kapanggih deui geleserna panangan emak kana sirah kuring galindengna suanton kaheman emak kana ceulik kuring ayeuna tuh geus kuling teh geus jadi kolot ayeuna mah ya Allah nah aya ku nikmat sora indung teh kuring anak geus reuay ngarasa nikmat jeung aman ngajemplang dedegan indung dedeh teuing ujang anu dua hampura emaknya hampura keur meujeuhna maneh teh cocokeun keneh bet geus teu bisa deui ngadeng derengkolan ku kuring kawas indungna peuting ieu dugi kawaya kumaha kuring teh sirikna dikekepan wae ku emak diayun-ayun ku gadentesna aos-aosan. Kituna teu beda acan ti basa zaman kuring keur budak pareng sare cenah sok kitu direngkolan ku indung dikawihan ditungtungan di kupang garenjemkeun aos-aosan teu lila teu beda deui lamun kuring mepende si cikal hayang ditungtungan memeh kituna memeh sare didongengkeun kakawihan terusna dibajakeun satimu gitu kuring harita taksiran rarasaan mah ngan salenyap naker sare teh kituna inget-inget geus beurang panon poeng geus asup kana sela jandela gitu dihudangkeun ku si ujang gigireun. Sagala dipepujukeun kuring malah lain dipepujukeun kecapna numarna kituna diwawoy kunu leuwih ngeunah asa dinangna nengne deui najan teu disaurkeun ku emak tapi karasa yen di dapur kuring yen ka dapur kuring teu widi cenah lain ungkul si Minah nu di kaulaan teh malah jeung ku emak jaba ku babarayaan nu sok ulin ka imah. Minangka nu diantep lamun kuring ngaulaan mama wungkul boh nyayagikeun teh jeung gula batu atawa nyayagikeun tuangan pagawean eta wungkul nu diantep kudu dipigawe ku kuring najan mah teu bisa nu sejen mah teu bisa maksud teu bisa teh eueuh kasempatan memeh prak digawe dipigawe rengse manten boh ku si Minah boh kitu ku amma aduh kaharti lebah dinyana mah kuring teh tapi kuring ulah nguluwut berang peuting direbung-rebung oge ku bibi ku uwa malah pojo panyawah nu deukeut meh berang peuting geningan ka imah kunta ganti pokona mah sono cenah hayang nyok kasih ujang kaharti ayeuna mah hayang ngarubung teh ngahaja bisi kuring nguluwut teh jeung ngahaja cenah marilu arek ngalipur ieu hate teu mustahil pamundut emak eta teh aduh kaharti ayeuna mah tapi ieu karasana ku hate teh duh asa dagdikdug wae asa direk diupahan malah ku si uwa mah asa dicecep pedah meh unggal sumping sok dicacandakan paribasa uwa teh boga hayam cenah rek dipencit keur si ujang atawa nyai yeuh duit saeutik
bisi teboga kekepelan kerjajan si Ujang. Alhamdulillah balager geningan. Dalah rek sare ayeuna oge sok dibaturan ku emak. Sakapeung mah raramana mah ku si Uwakiah pajarkeun teh cenah kuring sare bisi keung. Nya nu puguh mah cenah kuring bisi nyileuk ngalamun wae. Asa jadi budak lembut deui kuring teh. Nya asa bae di budak anu dienod, anu dimomoy wae kuring teh. Ngan kakeukeuh wae kuring teh can wani ingkah ti jero imah. Iwal kacai atawa sok rajeun meutikan leunca di tukangeun imah. Kitu ge mun aya mama miwarang. Bedah cenah palai-palai teuing bangunna mah tapi ngarah kuring rada hear meesan. Enya duh asa kaingetan deui kuring teh bareto 8 tahun ka tukang sarua kuring oge dirubung-rubung kitu deui harita gek ider liher di jero imah tara pisan kaluar imah teh duh. Tapi harita mah beda sifatna dirubung-rubung teh enya atuh jadi leuwih bunga idek liher di imah bedah lain kahayang bareto mah da kudu kitu kuduna. Bareto mah duh diriung-riung bedah rek meunang kabunga kuring rek kawin atuh tara kaluar ti imah bedah cenah dipingit pamali cenah ari pipanganteneun mah kaluar imah. Ari ayeuna boro-boro bunga gening diriung-riung teh bunga kalakah aduh asa beuki baluweng hate teh dijujurung ayeuna kalah kaluar ti imah lain dihulag kawas bareto ieu. Padahal eta keneh umumna mah duh anu ngariung-riung teh saka inget kakara harita mungpang kana piwarang mama malah make ekol mungpang kana piwarang mama cenah kudu ka pasar saurna hayang sumsuam menang balanja si nyai kaharti sangkan kuring ear harita kuring mungpang ekona teu raos. Enya eta ge osok maksakeun maneh baheula teh duh boh ngobrol jeung semah bawa dahar ngariung kuring teh najan teu hayang oge sok diponyo-ponyokeun dahar teh. Taya lian ngarah bingaheun sepuh da lain bohong atuh mama ku anjeun sok mang nambihankeun cenah sangu di kana piring teu kalis ku sawios-wios cenah teu sirikna dihuapan kuring teh. Ari kumaha atuh biasana unggal dahar siga dina hajat wae maksudna mah kudu loba cenah ambengkeun sagala pangebeuki kuring ngahaja diayakeun. Kumaha biasana dahar mirasa duh beuki ceuyah dahar teh beuki kagambar si Ujang nu dua bawa tepuguh daharna. Aduh kumaha ieu teh lain melang kuring teh lain bisi eueuh dahareuna barudak teh lain kamelang teh duh maklum atuh ngaranna ge budak ari teu dipaksa teuing mah dahar tara puguh budak teh daharna. Duh pantesna mah meureun eueuh indungna daharna teh diantep meuh sakahayangna wae sedengkeun nu keresep ulin kapan sok poho we kana dahar budak teh atawa ngan padu ngahuap barudak keur memejeuna ulin resep atawa sakapeung mah duh kapan dahar wae sok jadi siksaan ku kuring nepi ka geus gede
kudu dihuapan dina perlu nama nu pasti kudu bae ditungkulan menilajurkeun budak teh jeung kuring inget aduh ieu mah eta upas pos teh geuning nu angger unggal bajalohor sok ngaliwat ka hareupeun imah malah sok teu ngolotan acan manehna teh ka tembongna asa awet ngora keneh kitu papakeana kitu cara make sapatu celana panjang sok disengledkeun topina siga topi polisi lempangna rada mongkoy tas kulit gede nu disolendangkeun teh duh eta keneh tetenjuan mah tas nu geus ledeh juruna ka tembong menal ngaputan kitu keneh geuning duh sagalana ge teu pangling saeutik-eutik acan najan lila teu papanggih geuningan tukang pos hanya wae upas pos teh eta pisan Mang Kandi nu bareto sok diarep-arep ku kuring sok dipegat najan tara terang-terangan megat sok api wae bajalohor sok ngahaja nangtung di buruan hareup ngarah ulah jiga teuing megat Mang Kandi sok sagawe-gawe tapi ngartieun lila-lila upas pos teh buktina sok babawaan ti jauhan keneh ayeuna mah aya Den cenah memeh sok ngasongkeun surat ka kuring nu diarep-arep meuni asa beureum beungeut mimitina mah duka sabaraha puluh surat pika bungaheun nu kungsi jadi eusi tasna jol tina leungeun kana leungeun kuring eureun sotenan sosobatan kira-kira saminggu memeh perung kawin maksud eureun teh pedah tara-tara diarep deui geus moal aya deui bikeuneun ti manehna sakakuring sabab nu nyuratan ayeuna geus jadi salaki geus ditangtukeun poe geus teu perlu deui susuratan minangkana mah Mang Kandi kungsi jadi hiji poe nyerengeh bari pokna harita teu butuh keneh ku Mang teh nya ayeuna manden kituna baheula hadena cenah kaondang Mang Kandi pas kuring dirapalan manehna munjungan nyeh nyerengeh bari ngagonjak ari ayeuna mah saenggeus kuring di dieu kudu gok papanggih teu kuat ku wirang nu matak rada nyalindung kana kuping gajah dina pot masa kabeneran manehna ngaliwat hanya ayeuna mah beda jeung bareto mah nya dianti-anti Mang Kandi teh ari ayeuna moal bisa dipungkir enya ari ngadago-dago teh mah nya kawas baretona ge ngan ayeuna mah ngadagoan naon atuh ngadagoan naon lain ngadagoan bari pinu panghareupan ku kabungah ayeuna mah ngadagoan surat pasti nu bakal matak teungeunah surat nu bakal nambahan baluang hate sabab ku kuring kajudi ayeuna mah yen kuring teh moal pasrahkeun wae ku junisna pribadi saperti nu dijanjikeun basa peuting rek balik teh ya moal ku jinisna tapi tangtu bakal ku surat yakin ieu mah yakin tah surat nu eta nu diarep-arep teh ku kuring ngadagoan Mang Kandi enya wae geuning teu nyalahan
Dina poe kasalapan kuring aya di lembur surat nu diarep datang sanajan kacenjo rentang-rentangna mangkandi tapi ku kuring tadi sampeurkeun diantep wae sina diasupkeun kana koropak sanggeus upas pos jauh kakara ku kuring dicokot saliwatan tetela aya nya di ditu hafal kana sagalana alamatna lain ka kuring tapi haturan mama ieu oge geus kajudi ti anggalna. Surat ku kuring dina meja hareup sangkan barang sumping mama barang tingali basa kuring keluar ti pangkeng tas salat lohor ka tembong mama keur maos surat teu direret api-api kuring mah ngaloyor ka dapur boro-boro make jeung wani nalengteng naon eusi surat beh ala jerih teuing kuring ngariung teu wani cengkat acan. Calageur geuning budak teh nyai kabeh aya surat ieu yeuh tong melang tong hariwang cenah nyai cek bapana oge da geus aya nu ngurus ayeuna mah geus aya entu ngasere nanya nya mah kurang ajar waktosna seep mama aduh waktosna kabujeng seep inung terena nya muun insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina seri ka genepnya mangking ceuk ngaturkeun wabillahi taufik wal hidayah wassalamu